Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun. Lamasat lamun antel kulit saha almar'atu istri rojulan kalalaki aznabian anu bangsa dengan itu rojul awi rojulu atawa antel kulit hiji lalaki imro'atan ka awewe aznabiatan anu bangsa dengan itu imro'ah halian takiduna batal naon wudu'ul adami wuduna anak adam aula atawa henteu yan bagi penting naon ayyubna diadegeun naon dalika itu in takodo ala sihati munakahatihim kana sah silih kawina itu adami wa fidzalika sareng eta tetep dina itu sihati munakahatihim khilapun ari nyulayaan yati anu datang fin nikahi dina nikah insyaallahu taala walayan kudu sareng teu batal naon lamsu mahromin paantelna awewe mahram lahu ka itu rojul binasabin sabab saturunan au rodoin atawa sasusu au musoharotin atawa aya sifat mitoha walau bisahwatin sanajan kabuktosan itu lamsu eta kalawan aya sahwat li annaha karena sanyana itu mahram eta laesat sanes itu mahram eta madinatan tempat sangkaan li sahwati kana sahwat binisbati kalawan dinisbatkeun ilaihi ka itu rojul karojulin ari mahram eta sapertikeun lalaki walau saka sareng lamun mang itu rojul fil mahromiyati dina sifat mahram lamian takid mangkan teu batal naon uduna itu rojul li annal asla karena sanyana nu jadi asal eta at-taharatu suci wa dhahiru kalamihim sareng ari dhahir kalamna ulama eta annal hukma kana sanyana hukum eta kadzalika nya kitu layan takidu wa nih talatot sareng lamun campur naon mahromat non muhrimuhu mahramna itu rojul bi aznabiyatin sarta awewe dengan gore mahsuratin anu henteu diitung-itung wa sareng ari itu hukum eta kadzalika nya kitu sapertikeun layan takidu eta layan takid li anna tuhro karena sanyana suci eta layur faun teu ngaleungitkeun itu tuhro bisyaki kumangmang layur faun teu leungit itu tuhro bisyaki kumangmang naam leres layan takid intazawwaja lamun ngawin itu rojul biwahidatin kahiji awewe minhunna anu tetep itu aznabiyah inta kodok mangka batal naon wuduna itu rojul bilam sihaku paantelna itu wahidah li annal hukma karena sanyana hukum eta la yutaba'adu eta la yutaba'adu henteu diwareh-wareh itu hukum wa ingkola sareng lamun nyarita sa'a ba'dul mutaakhirina sapalihna ulama mutaakhirin yan bagi kana lapad yang bagi penting naon ada munakdih henteu batal kama sapertikeun perkara law tazawaja lamun ngawin rojul bisogirotin ka awewe leutik latus taha anu teu dipikahayang itu sogiroh wa mislu dalik sareng eta misilna itu tajawaj ma'ari perkara law tazawaja lamun ngawin rojul bi imra'atin ka awewe majhulatin nasabi anu disamarkeun dina nasabna wastalhaqo sareng milukeun kana itu nasabha ka itu mar'ah saha abuhu bapana itu rojul walam yusodik sareng teu ngabenerkeun itu rojul hu ka itu abun fa inna nasba mangkasanya turunan eta yasbutu tetep itu nasba watasiru sareng jadi itu mar'ah eta uhtan dulur awewe lahu pikeun itu rojul walayan fasihu sareng teu fasah naon nikahna itu rojul wayan takidu sareng batal naon wuduna itu rojul bilam siaku pantalna ka itu mar'ah lima karena perkara takodama anu parantos kalangkung itu ma kola ngadau sabadum sapalina ulama walaisa sareng teu meunang lana pikeun urang sadaya sahaman jalma yan kihu anu kawin itu man uhtahu ka dulur awewe na itu man fil islami dina islam illa hada angin ieu rojul anu bimroatin majhulatin nasabi
walatan kudu sareng teu batal saha sogirotun awewe anu leutik wala sogirun sareng teu batal lalaki anu leutik lam yablug anu can tepi saha kulun saban-saban sahiji min humati itu sogiro sareng sogir hadan kana batas yustaha anu dipikahayang itu kulun urupan cek uruk lintipai madinati syahwati karena sepi tempat sangka anana syahwat bihilapi makalawan perbeda perkara ida balago di mana-mana tepi itu sogiro sareng sogir kana itu madinati syahwat wa inin tapat sanajan sepi itu syahwat ba'da dalika dina sabadana itu balago linahwi haromin karena saumpamana pikun kama sapertikeun perkara takodamat anu parantos kalangkung naon al isyaratu ngisarahan ilaihi kana itu ma wala sa'ro sareng teu batal naon paantal na rambut wasina sareng huntu wa dupro sareng kuku wa udma sareng tulang li anna mu'dhamal iltidadi karena saenyana gegedena enak-enakan fihada dina itu nu kabeh sya'ro sina innama huwa pastina ari itu mu'dhamal iltidad eta bin nadri tetep kalawan ningali duna lamsi lain ku paantel walayan kudu sareng teu batal naon al udu paantelna tulang al mubanu anu diteuk itu udu goerol parji halna salianti parji walau kutiat sareng lamun diteuk-teuk saha almaratu awewe nispaeni halna jadi dua bagian halian kudu nah ngabatal kenaon kulun saban-saban sahiji min humatina itu nispaen aula atawa henteu wajhani ari jawaban eta dua jalan wal akrobu sareng ari kaol anu leuwih deukeut eta adamul intikodi henteu na ngabatalkeun kana wudu qala ngadawu saha an-Nasiri Imam Nasiri walau kana sareng lamun kabuktosan naon ahadul juz'aini salah sahiji dua juz eta a'dhamu leuwih gede na kodok mangka ngabatalkeun itu ahad duna goerihi bari henteu salianti itu ahad intaha paragat itu kaul waladi sareng ari kaul yadharu anu dohir itu ladi eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta ingkana lamun kabuktosan itu ahad eta bihai suyut laku kalawan sakira-kira diitlakeun alaihi kana itu ahad naon ismu mroatin ngaran awewe nakodo mangka ngabatalkeun itu ahad wa ila sareng lamun henteu yutlaku fala mangka henteu nakodo wa taqodama sareng parantos kalangkung naon annahu sanya nakalakuan sareng tingkah eta yan takidu batal naon al wudu bilam sil mayyitati sabab nyabakna mayyit awewe wal mayyiti sareng nyabak mayyit lalaki wa waqa'a sareng tumiba lin Nawawi ka Imam Nawawi piru usil masaili dina pirang-pirang pokokna masalah eta annahu sa'nyana itu Imam Nawawi eta rojaha ngarojehkeun itu Imam Nawawi adamanakdi kana henteu na batal bilam sil mayyitati ku sabab nyabakna mayit awewe wal mayyiti sareng mayit lalaki wa uda sareng diitung-itung itu rojaha minas sahwi tina poho wal homisu sareng ari anu kalimakna wahwa sareng ari itu homis eta akhirun nawaki di pangakhirna anu ngabatalkeun kana wudu eta masusain nyabakana hiji perkara min parjil adami anu tetep itu setina parjina anak adam min nafsihi tina dirina itu adam au goeri atau salianti itu adam dakaron eta lalaki kana kabuktosan itu adam au unsa atawa istri mutasilan anu paantel au mutasilan eta anu paantel au munpasilan atawa anu pisah bibatnil kapi ku jero dampal panangan min goeri hailin bari henteu aya hahalang li khobarin karena aya hadis man masa man ari sahabae jalma eta masa samang-samang sanyabak itu man farjahu
kana parjina itu man falyatawaddo mangka kudu wudu itu man. Rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saat Turmudi Imam Turmudi wasoha sareng nyohehkeun itu Imam Turmudi hukana itu khobar. Wali khobar Ibnu Hibban sareng karena hadisna Ibnu Hibban ida afdo di mana-mana jambak saha ahadukum nyabak saha ahadukum salah saeja aranjeun kabeh biadihi ku pananganana itu ahad ila farjihi kana farjina itu ahad walaisa sareng sanes bainahuma eta tetep antara itu iyad sareng farji naon satrun tutup wala hijabun sareng teu aya hahalang faliyatawaddo mangka kudu wudu itu ahad. Wal ifdou sareng ari ngaran ifdo lugotan cek lugot eta almasu nyabak bibatnil kafi ku jero dampal panangan. Pasabata tuluy tetep non anak kedu batal fi farji nafsi dina farji dirina itu Adam binasin kalawan aya nas binasi kalawan aya nas payakunu tuluy kabuktosan pi farji goerihi eta tetep dina farji salianti itu Adam naon aula leuwih utama li annahu karana sanyana itu farji goer eta afhasu leuwih goreng lihat ki hurmati goerihi karena ngaruksa kehormatan salianti itu Adam. Bal sabata balik ta tetep itu nakadu aidon deui pi riwayatin dina riwayat man lapan man ari sahabai jalma eta masa samang-samangsa nyabak itu man dakaron kana dakar faliyatawaddo mangka kudu wudu itu man wahwa sareng ari itu dakar eta samilun anu ngurung linapsihi pikeun dirina itu man wali goerihi sareng milik salianti itu man wa amma khobaru adamin nakdi sareng anapun ari khobar henteu batal bimasil farji kunyabak parji fakola mangka eta ngadauh saha Ibnu Hibban wa goeruhu sareng salianti itu Ibnu Hibban innahu sa'nyana itu khobar eta manasuhun anu di nasah wal murodu sareng ari anu dimaksud bibatnil kapi kulapat bibatnil kapi eta arrohatu dampal ma'a butunil asobi'i sarta jerona pirang-pirang ramu wal usbu sareng ari pirang-pirang ramu azaidatu anu nambahan itu usbu anu leuwih eta ingkanat lamun kabuktosan itu usbu eta ala sunanil asobi netepan kana pirang-pirang runtuyanana pirang-pirang ramo inta kodok mangka batal naon al wudu bimasin bil masih kunyabak bihaku itu usbu wa ila sareng lamun teu ingkanat ala sunanil asobe fala mangka henteu inta kodok wasumiat sarang dingaranan itu asobe kafanku dampal panangan li annaha karena sanyana itu asobe eta takupu nyekel itu asobe al ada kana pilara anil badani tina badan wabi farjin sarang batal ku sababnya bak parji wabi farjil mar'ati sareng batal ku sabab nyabak parjina awewe multakoe saparoeni tegesna bibir dua na anu antel alal manfadi kana liangna parji falana kodo mangkah henteu batal eta maujud bimasil sayaeni ku nyabak siki kanyut walal aliyaini sareng henteu batal ku sabab nyabak birit dua wala bima sareng henteu batal ku nyabak perkara bainal kubuli anu tetep itu ma antara kubul wa duburi sareng dubur walal bil anati sareng henteu batal ku sabab nyabak kana bulu baok wayan kudu wallahu alam bisawab.